Palingan atuh setiap deka masjid karena nyomane. Wah, si Denny ya. Om, Tas di mana? wah biasa nggak sebelah kidul, kenaon atuh euy. Wah, ada aweng we. Tas beli naon ya? Ah, biasa Om. Mie soto, soto ayam, nyaho teu? Nyawa teh terus. Tapi bingung euy. Ngan bingung we pegawaian teh. Nah, nya ari ayamna eueuh, Oh, soto ayam, saya beli soto nangkul ayamna eueuh. ari ayamna eueuh, pan Oh. bingung. Ulah ngomong bingung atuh hari kitu mah. Cara urang berarti ente mah kejadian anak. Naon gitu? Cara urang meuli jamu monyet. Heeh, Heeh. Ari jamu na beak di daharan ku urang. heeh. Ari pek teh monyetna aya hareupeun deh. Wuh, aya si Om ya kebeneran. Sabar kena. Om, Euy, duh, kunaon euy, mau ngapugulang wae di dieu. Den maneh nyaho meureunnan urang ayeuna keluarga keur balangsa. Wayahna sing sabar, korbannya mah da sarua we, urang oge hitungan kabeneran we nya aya urang liwat teh. Maksudna urang kan gitu. Tapi sih tadi pamajikan kita naon nyakolakeun BPKB motor sih ka urang. Alus atuh ari gitu mah hade oge alhamdulillah. Terus Nya atuh geunahun we kitu mah meureunnan pan aya peribahasa. kumaha? Ceuk bahasa kolot baheula teh mah. Bana teh tatalang raga tah contoh paribasa di kolot gitu. Tapi dek teh bingung Den. Nah, gitu mah kudu bingung, ulah sok bingung. Nyata ari nyakolakeun BPKB kudu ka PAUD heula apa langsung ka SD? Waduh, Om, Pasti Kenaon, mana euy? kas nu capek. di tukang dinya geus ngadodorong mobil Haji Mang Iis. Haji Mang Iis. Mobil Haji- kolna teh ning. Haji Iis meureun. Make mang sama. Pan geus kabiasaan. Mogok lain. Mogok. Mobil kol anu sok paranti mawagas. Eta, ya Allah, ya Allah, eta berat namun Tapi bingung Om euy. Bingung kunaon? Hanya ada setiran diharap gasnya di tukang. Edan. Tadi jelema pengangguran. Iya we. Oh, keur nongkrong we euy geus di mana tuh? Anak aja udah giting. Udah gini gue, atuh di dinya mah. Lain deh karek nanya Den. Kumaha? Ari di masjid aya juri gawahnya. Di masjid. Heeh. Tempat suci, meureun eta mah tempat ibadah. Palingan atuh setiap deka masjid karena nyomane. Duh, baheula aing sakola di dieu. Guru ku teu kanyaraahun ka dewek. Duh, alhamdulillah pirang-pirang euy. Asup deui apa entongnya? Aduh. Nya sekolahan duh. Keur naon maneh Den? Om, biasa Om, orang mengingat masa lalu ya. Maneh teh lah sekolah di dieu geura? Pano, 10 tahun orang mah. 10 tahun. Batur mah nu lain kur genep tahun, orang mah 10 tahun saking kunya ahun-ahun. Karena guru orang ka urang. Edan sia mah. Nah, gitu mah kayak dan. Eta mah lainnya aheun ngaranna.
Non gitu. Belap. Om. Ih, keur naon di teangan di hana ketrokan patok eueuh. Kan kena nyokun itu tuh ngabangun kaneng ketok tekong. Dan kareta lin. Heeh. Bener euy hadenya. Lain atuh nyaneut titik piraku atuh. Bari-bari nyaneut Dah. atuh. Teu baroga duit aing beli. Sedarupana oge. Lain Naon? kira-kira lamun misalkan ngadaang pisang goreng panas-panas ngeunah moal jeung jadi kumaha tah. Ah gelo sia mah, dia tetap jadi pisang goreng, pada ku jadi bala-bala. Wah, moal atuh. Aing geus. Geraya lamun ngadaang pisang goreng panas-panas, Terus? pasti jadina pisang hoeng. Tuh aing motor genah geus beresih deh ieu. Waduh, ini geus ngumah motor euy. Halusnya Wih, bersih. herang mengkilap euy, gagah Isuk dinya mah, ge euy. tas ganti oli deui. Wah, bener yo. Pasti ngagalalaser. Om geus ganti olinya. Geus. Sarua atuh berarti geus ganti oli, Om. Wah, boga motor ge henteu ganti oli kumaha. Tong salah, pan urang mah ganti oli nang jeung pemajikan. Gembrong teh nama aya kemajuannya ho. Oh, Jalan gede, mobil asup tinggal beli mobil nah ayeuna mah. Orang nuntut we, Oh, orang ngumpulkeun Iya. labana we gitu. Tapi ieu Om euy kunaonnya urang duaan make kudu duaan wae kudu gitu nunutur Om teh kunaonnya. Oh, maksudna maneh nuntut urang wae. Heuh, Tuh pan perlu den eta mah. perlu kunaon gitu. Soalna abeh ketingali deui kasepna. Waduh. Kunaon sebabna? Pan lamun urang hayang ketingali kasepna kudu gaul jeung jelema jorek.